Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Guar munggara nu kelar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh kerami antawis pameget istri nulad nyonto Kangjeng Nabi. Cunduk waktu nyamut catur nyungsi pasini birahi subaya anu ti heula munggaran pakait ati sejasilih pikaheman sangsang badan titip diri namugi kauntun tipung laksana paneja ati. Subaya anu ti heula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawisna ngahiji sagagang kembang kaheman sareng geui kembang kadeudeuh. Ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neuleman leuwih ngalaki rabi di abrul-abrul kudulur di abring-abring ku kadang wargi tong jajerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna kertas bodas hidup duaan anaking sejang ngotretkeun keretegning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katukang. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk dibubuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komodeui lamun ropoh. Amin ya robbal. Para asatidah kori-koriah mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwah santri hormateun sim kuring guruaneun pikeun sim kuring ais pangampih pupuhu lembur Bapak Kades Kadus RW RT BPD Lebetur LPMD ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Lamun ngawangkong jeung tukang dagang kunaon beuki jeung dagang jawabanana hayang untung. Mun ngobrol jeung tukang tani kunaon beuki jeung tani jawabanana hayang hasil. Jadi sidik aya tujuan dagang hayang untung tani hayang hasil tari ieu judulna pangajian sabenerna pengajian hayang naon. Cuk biwir hayang ilmu da cek hate mah hayang lalajo urang. Lamun balalener urang dieu harayang boga ilmu da sabenerna mah geus baroga ilmu mah ngan teuing. Di dieu ge aya ustad, di dieu ge aya kiai teu kudu neangan ti Cimaung, teu kudu neangan ti Bandung, ilmu mah geus pabalata. Ibu aing ngomongkeun batur dosa. Oh, geus apal lu. Ari popolotot ka salaki dosa. Tuh. Ngomongkeun kagorengan batur dosa, mukakeun ai batur dosa, boga hate siksik melik goreng pucus dosa. Heunaha atuh geus nyaho teu eureun. Jadi simpulkeun teu saban-saban jelema apal elmuna nyaho cara gawena tah nu hese teh lain ilmu gawe. Matak hakikatna teu saeutik di mana nu ngaran ilmu atuh al ilmu nur ilmu mah kudu jadi cahaya tah di mana cahaya ilmu qalbun salimun dina hate nu bersih matak ilmu teh lain robah wujud ilmu lain robah jirim ilmu lain robah baju tah nu kudu robah mah eusi hate. Ari tiung denai ari baju denai ari HP Oppo ari kana hutang poho rudet hate kitu teh tah. Matak tina ilmu teh lain kudu robah baju, lain kudu robah bahasa Sunda. Kusabab urang SMA pan dilatih jadi Indonesia tak tek-tok ka dituna. Tapi ka ngalatih budak teh awas jangan main sisi balong nanti digejebur pan teu ecreug teh. Awas jangan main sisi solokan palid keh teu baleg. Ilmu lain ngarobah bahasa tina Sunda jadi Arab jadi Umi jeung Abi lain ulah pek bae ngan kudu tuluy. Ulah keur ngeunah hate Umi Abi pas ya cucungik sia. Jadi nu dirobah tina ilmu teh naon? Ieu tah hatena qalbun salimun tah hate nu suci teh nu mana nu kacicingan ku ilmu. Ilmu na luhur akhlakna ge luhur ulah luhur ilmuna tapi luhur ngaledek baturna berarti ilmu karek samat sirahna can nepi kana hate sebenerna. Well. Ya, keprok bari maranehanana nu kitu teh.
Lamun jelema boga harta alus hate da bakal bager tuh. Yatim katulung, miskin kabantu, jompo kabere, harta cicing di jelema nu alus hate. Bari hatena bareng jeung ilmu pan apaleun ke di akhirat bakal ditanya ti mana harta dipake naon? Keung, semakin beunghar semakin keung, palebamana keungna araringis urang haji unggal poe, haji unggal tahun. Nah, ari tatangga teu dahar diantep haji nanahaun kitu patut. Da gumantung hate sagala rupa ibadah ge gumantung hate asli. Salat pek sarolat ngan hate kudu baleg, ari salat ari hate goreng bubar salat ge nyarekan batur. Deh, jigana kasiniran ku ceramah kieu nya. Kolbun salimun, hate nu suci, hate nu bersih. Matak alam hakikat mah ampura manusia teh lain jasadna nu berharga teh tah eusi hatena. Jelema boga ilmu alus hate da katempo atuh jelema boga ilmu alus hate da tawadu hirupna teh. Boro-boro mah kolot budak leutik bakal dihargaan, boro-boro jelema bener jelema salah dihargaan. Palebah mana ngahargaan jelema salah? Jelema boga ilmu mah tara pernah ngewa ka jelema salah. Nah, Allah mika hayang si eta tobat mah isu ge eureun tina kasalahan. Jelema salah kapanggih tina salahna bisa eureun dina salahna. Nu paling poeur mah ieu nu hadir anu salah teu kapanggih pan deudeuyeun. Soke cobaan bapak beger kapanggih ku pamajikan pikir dagor hulu nyengsol we irung. Eudeup beger deui. Moal naha kapanggih. Tanu paling paur nu hadir di dia beger teu kapanggih engke we geus setruk kakara aya budak tinu ngora teh. Matak jelema salah kapanggih bisa eureun tina salah, nu paling paur jelema salah teu kapanggih deudeuyeun. Matak ulah coba-coba mukakeun kawirang batur, ulah coba-coba mukakeun kagorengan batur, ulah coba-coba mukakeun kasalahan batur. Bisa jadi aya rencana Allah si eta eureun tina salahna kunaon? Ku dibiwirang batur. Matak alam hakikat mah hampura lain alam cangkang, lain alam logika, tapi alam hate. Matak lalajo ulah ku panon ieu, tah lalajo anu ku panon hate. Bapa hajat loba duitna, loba cek panon mana? Panon ieu, toong geus si hatena, bingung na ge jangar. Palebah mana apan penting ieu ge loba bayareun. Padahal duitna loba, tapi naha seuri teu jiga ibu. Heueuh, pan loba duit loba bayareun, background kudu dibayar, dangdut kudu dibayar, apan ngahadirkeun urang ge. Nuhun atuh. Ayeuna ieu penonton boga duit henteu barakotok ngeunah seuri padahal teu boga duit geuning teu samata-mata jelema teu boga duit eueuh ka bunga jeung teu samata-mata jelema loba duit aya ka bunga urusan bunga mah gumantung hate bersih we. Well lamun ilmu ngarobah tiung jeung baju tah hampura salaki nu bakal lieur. Saban pengajian teh gonta-ganti saragam, Senin bodas nganyuk bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, Kemis ungu kabeh, cek salaki eureun ngaji teh jangar kana babatok haben meulian baju. Nu kudu robah mah eusi hate, Pak. Ulah nepi ka luarna alus jerona rumet, talung keneh luarna hina jerona mulia daripada luarna mulia jerona mah hina. Bedana ge jeung kadongdong lemes luarna remet eusina. Aduh. Well. Rambut gondrong bukan pembohong, keun bae, alus we. Kunaon atuh si eta dihina batur, geuning dihina tara ngalawan, berarti rambut gondrong bukan pembohong, bajuna butut, dihina batur tara ngalawan, si horeng kermunian kamuliaan, dibulas weh ku kahinaan. Nu paling paur mah dasina mahal, jasna mahal, sapatu mahal, jabatan luhur, ayeuna bangsat. Pan duit negara teh beakna teh kudu kitu lain kudu gondrong. Heueuh berarti garong teh. Mulia luarna ngan remet eusina pan loba jelema kadeoh nepi ka penjilat kanu kitu patut padahal mah bangsat jerona. Well. Alah. Bener euy. Kuna cenah majarkeun teh. Ku ceramah kieu mah paling teu dipake deui paduli teuing. Ngora eukeur usaha eukeur nah hirup teu kudu ngandalkeun tina ceramah deuk payu pek henteu paduli. Bingung-bingung teuing boga aloh urang. Matak hate jelema boga ilmu alus hate tawadu. Budak leutik teh dihargaan. Palebah mana urang kudu ngahargaan budak leutik sok toong budak leutik apal Quran henteu. Osok ngaji tara, osok salat boro-boro. Pengajian kieu ge hees budak mah. Tapi lalajoan budak lamun pasea 5 menit pakaleng-kaleng. Coba iya nu jebrog kieu tah. Quran dibaraca, hadis diaraji, tafsir arapalkeun, kitab ararapal, ka masjid lekat, salat anger,
boro-boro mah lamun pasea jeung tatangga boro-boro teu akur jeung dulur ibu serdil we ka salaki saminggu teu diolok ku duit mah hese cager. Berarti eta Quran eta kitab eta hadis sebatas dina sirah jeung bibirna can parat kana eusi hate sabenerna. Nah ari budak teu apal Quran teu apal hadis tara salat tapi lamun pasea 5 menit pakaleng-kaleng geus dijamin ku Allah taala yuladu alal fitrah budak mah dina kayaan suci tak anger balik deh kana hate nanaon oge luhur ilmu goreng hate saban geureuh we ka batur teh nu doraka teh batur diri nama pisurgaheun we jigan teh lain kudu kitu matak nu ngaran ilmu kahiji dina sirah jeung bibirna tuluy urang guguru ka guru cek guru teh kieu ilmu teh bejakeun ku urang teh eta teh ilmu teh beja di beja-beja pan kapigawe mah acan matak akhirna teh nerangkeun zakat bari teu zakat nerangkeun sedekah bari teu sedekah nerangkeun tahajud bari unggal peuting ge hees nah ilmuna karek samet sirah jeung bibirna ragrageun atuh ilmu kana hate al haya'u minal iman ku ilmu bakal boga ka era matak nana gerhana disebut ustad mung matak bajuna kieu teh eta teh ku mung disebut ustad pan ngeunah iki mah biagi eueun assalamualaikum kalaka well gitu dalamun kuring di udeng digamis di sorban majigana jelema teh wilujeng sumping al mukarom warna teh kitu da sapapanjang leumpang teh well nu ngajamret nu ngajemel hey ngankeun bae nah ngan al haya'u minal iman era Pak ku disebut batur disebut ustad disebut kiai disebut era naon mah jeung era sing nyaho gawe atuh monya ya ustad pasea teh era ku gelar ustad ngaran ustad mah warasatul anbiya pewaris nabi tanya ke nabi iraha burger iraha nabi pedit iraha nabi lawanan iraha nabi baeud ka tetangga tah urang ustad kudu geus bisa micen rureget paranyakit eta warasatul anbiya nabi teh ngawariskeun tahajud unggal peuting baruh sampean ladang tahajud sok ngacung ustad nu mana nu ngalawan baruh sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya eta mah lain tahajud asam urat atuh Nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun cenahna gerhana teh ustad penta jamna dibikeun moal tuh suudon geuning eta geus moal balik ceramah ting baralik kitu lamun jam tangan kuring dipenta ku ibu jeung ku bapa teh dibikeun tah berarti bapa teh lalajo kasalahan batur lalajo kagorengan batur gera rampa awak sorangan lamun bapa boga barang nu alus dipenta ku kuring deuk dibikeun moal sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun geuning ulah nuduh anu jauh ulah nyawang nu anggang doraka gede teh urang lain batur Pak ieu mah haben we ladang ngaji teh nyasagan hate batur padahal ladang ngaji mah cacag hate sorangan bisa aya sirik pidik jahil kan ya istren panastren dudupak rudupak teu kaupan cegukan punungan tah nu boga ilmu mah kudu geus bisa miceun panyakit eta lain nararapsu kana gelut teh aduh itu nu seuri kok hahaha rumah asa urang al haya'u minal iman era jadi jelema beunghar ge palebah mana mah jeung era boga gedong eueuh nu nganyang tah eta teh kudu era talungtik kana diri kunaon urang teh da gedong masih boga tapi eueuh nu nganyang da lain teu kabita ku gedongna ngan eta beungeut nu gablek gedong hasil pamatu rek ngeunah kumaha jelema nganyang nempo beungeut guraweud wae bener ya kudu era Pak boga harta era lamun tatangga teu katulungan lamun nu miskin teu kabelaan lamun yatim teu kabere sing arera ku harta teh sing era lain kalah kasara romo ku boga harta kongkorong papanjang-panjang geulang teu dieu nepi ka dieu deuk pengajian gigibrig jiga nu setruk hayu urang pangawisan nu kitu mah sidik we teu gablek ka era sehingga lamun ilmu geus dina hate bakal muncul sifat al haya'u minal iman era Pak sing sumpah dihargaan batur era naha diri urang lebih apal gorengna urang dihargaan ku batur sebatas ngahargaan cangkangna geura aku dosa nu aya dina dirina matak urang mah geus teu hararayang dihargaan batur naha eueuh hargaeun teu hayang dihormat naha bisi eueuh hormateun matak jelema nu hayang dihargaan mah teu berharga matak menta ge meureun teu berharga ayo urang mah rek dihargaan pek henteu kajeun wabuh ge henteu atau kumaha mun dihina jeung diledek mangsa bodoh mun di jelema nu ngahina kitu ustaz nanti kok jiga bagong apa peduli Pak nah make jeung paduli berarti eta jelema keur nemukeun panyakit hate sebenarnya geus tong dilawan antep we cenah ngocobrot nepi ka jeding gitu
teu kudu lawanan hirup mah da urang mah lain tujuan mersihan batur tina ilmu teh justru nu kudu bersih teh awak sorangan sing nepi ka wawuh kana diri urang saha urang dihargaan batur aya eueuh hargana dihormat batur aya eueuh penghormatanana lamun memang eueuh wayahna omean hirup tah ilmu teh keur ngomean eusi hate pan dina sirah mah subhanallah maha suci Gusti Allah dina sirah pan hate mah pabaliut jeung goreng hate ari dina bibir subhanallah maha suci Gusti Allah ari batur nyeun gedong nyeri hulu ari dina bibir subhanallah ari batur meuli mobil si eta mah muntaber ari bibir subhanallah batur meuli sawah si eta mah ka rumah sakit ari bibir subhanallah batur nyeun imah modar da mana subhanallahna subhanallah teh maha suci Gusti Allah nu diomongkeun teh pangeran nu maha suci na teh era dina bibir ngomong Allah nu maha suci ari hate kotor dikukut tina subhanallah teh kudu bisa miceun penyakit dina hate ari nyarita alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah tapi sifat asa kapuji bae deuk tahajud teh nyieun status we OTW tahajud bubar tahajud heuheuayan hayang ditanya ku batur kunaon jiga nu tunuh tahajud sapepeting mana alhamdulillah ieu teh da ceuk nabi ge imali mana gawena matak alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah pabeh puji anu Allah urang mah eueuh pujieun matak goreng kacida lamun umat Nabi Muhammad hirupna ria asa kapuji bae alah karareuna ieu ceramah beda ungut-ungutan nu kadua alhamdulillah teh alat keur syukur sepuh boga imah alhamdulillah boga sawah alhamdulillah duit boga alhamdulillah budak kasakolakeun alhamdulillah baju gonta ganti heueuh ku alhamdulillah teh kudu sadar yen urang teh jelema beunghar mana bukti beunghar dahar 3 kali baju gonta ganti kongkorong kapeser imah gedong beunghar tah nu beunghar mah kudu mere lain hayang dibere ari alhamdulillah dibaca tapi naha nu beunghar hayang BLT aduh tah ieu keprok eta teh keprok teh nu teu kabagean teh dalam mun geus kabagean mah jempe nyebut lagi rezeki anak soleh teh kudu sadar tina alhamdulillah teh bawa kana kasadaran hate ari alhamdulillah di dieu mah gampang teuing Pak tapi bawa gerasok kana hate alhamdulillah teh kudu sadar mun jelema beunghar kudu mere lain hayang dibere fakir miskin can kabantu wayahna bantuan BLT ti pamarentah lamun keuna kanu beunghar geus teu kudu ngarep-ngarepi omongan datangan si yatim datangan si miskin kopjang ieu bagian emak hak maneh eta nu beunghar sebenarnya ya ada eueuh ieu mau kalah kades dicarekan kades gelo gitu cing teu kunaon nyarekan kades batur meunang BLT aing henteu mun aya nu beunghar kitu des hampura jelema beureu tah kitu tuh ku alhamdulillah teh kudu sadar Pak malah mandar dina bibir teh pan kabeh ge bari nyebut bismillah bismillahi kalian nyebat asma Allah ar-Rahman nu maha welas ar-Rahim nu maha asih tapi naha nyarekan batur ngahina batur ngaledek batur cuak ka batur di mana eta bismillahna dina bibir can asup kana hatena lamun bener dicaritakeun bismillahirrahmanirrahim kalian nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih tempokeun sifat welas jeung asih ti urang ngawakilan Gusti tuh batur teh teu nyahoeun ka Allah teh batur teh teu apaleun ka pangeran teh ngarah batur arapaleun ka Allah tempokeun ku umat Islam sifatna tah sifat Allah teh Rahman Rahim maha welas maha asih hayang nempo batur teh umat Islam teh teu gurger tara parsea bager teu pedit tah katempo we Allahna Rahman jeung Rahim teh aya ngawujud di umat Islam ayeuna pan gurger pasea saingga batur teh poek neangan Allah teh saha sababna sabab urangna leungit tina sifat pangeran ari kana bagong ngaharamkeun ari sifat nyuluduk jiga bagong dan memang daging bagong haram ulah ngadahar ulah nah haram kudu komplit ngaharamkeun ulah sebatas daging jeung sifat-sifatna ai daging bagong diharamkeun ai sifat nyuluduk wae dicarek pasea teh nyuluduk ku si eta kaum ibu-ibu mau dicarek senam teh geuning Pak ku salakina ulah senam wae atuh mah da bapa teh panas bujur monoyot bujal kaciri pan ngalawan nah da geus alus apa peger sia keneh nyuluduk we daging bagong teu didahar tapi naha sifat jiga si eta orai pan orai teh sifatna ganti kulit ngan teu ganti ngaran punten da majelis urang teh jiga orai teh ieu ge pengajian ieu jigana gitu jiga orai ganti kulit ganti ngaran ganti tiung ganti baju ganti ustad ganti tempat ganti penceramah ganti acara
tanya hate ganti teu nu gurger anger nu pedit anger nu kumed anger nu ngarentenkeun anger nu henteu ke masjid anger nu kitu ngaji lain ngaji prek nu kitu da ngaji mah cek urang Sunda ngajirim dina dirina ngaji dina rasana kudu ngawujud dina bentuk ta eta ngajirim dina diri teh lamun lapad Quran bismillahirrahmanirrahim teh kaciri dina awak teh nyaahan asian boga duit rada gede sengsarkeun yatim bere miskin bantu aya jompo pangomeankeun imahna madrasah runtuh dereg-deg udunan katempo Islam bismillahna teh haban we mah bismillah nabi wir gawe henteu aleuh aing meuni aral ku karareuna nya kasindirana teh nya bae paling tadi ulem deui cik urang ge bae urang geura sok pikir lekoh maca Quran alus ngan kudu lekoh budi jeung basa katempo Quran dina dirina lekoh maca Quran tapi lekoh ngaledek baturna Quran hate-hate matak musuh teh lain itu musuh teh lain nu jauh musuh teh lain tetangga musuh teh lain baraya bibir jeung hate ge keur mumusuhan matak ulah waka ngomong bebeneran lamun hate can bener bibir can bener ari ieu mah bibir kudu bener ari teh jadi bobotoh pasea pan teu balik teh aduh bener bener si eta ku asa didukung ku urang euy tuh ngajirim na diri ngajinis narasa sabat hirup ukur sesebutan nana gerhana disebut ustad disebut kiai itu kudu legeg nah can boga sawarga har di luhur aya pejabat cek sapejabat cek rakyat jarang di pejabat lantaran aya rakyat eueuh rakyat jarang mimpin cucunguk eureun sok rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal lamun gitu berarti lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat kudu hormat ke rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat mah teu butuh janji rakyat mah butuh bukti rakyat mah teu butuh hos nyorostos nu penting aya buktos ulah keur hayang abring-abringan ka rakyat geus jadi les ka alam gaib jurig sia mah paribasa demi rakyat demi beuteung si laing mensejahterakan rakyat loba keneh rakyat magrib ke kota tengah neangan biasa letter bebengok si eta mah daharna ge di restoran ratusan juta nu kaluar gering saeutik ka Singapura coba rakyat boga BPJS ge loba ditolak ku rumah sakit nah ka mana atuh oi si gede wados ya kena paduli tong sok gara dewadul hirup teh ngadek kudu sacekna nilas kudu saplasna ulah demi rakyat ukur demi beuteung sorangan jeung keluarga sorangan mana rakyatna ukur jadi boroh we darenge oi matak nu ngaran hirup naon kudu legeg pira disebut pejabat ku rakyat disebut beunghar ge kudu miskin matak nu beunghar teh kudu nyaah kanu miskin da jasa panggede nu miskin maot bapak nu pangheula nyokot pacul si miskin lamun aya nu maot nu pangheula nyokot pasaran si miskin nu tahlil si miskin matak lamun dina riungan ieu aya jalma beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan manusia mah butuh ku batur matak ulah coba-coba goreng jeung batur naon alasan urang kudu goreng jeung batur lamun mah urang dia juga goreng ka kuring wawuh henteu tatangga lain kunaon ieu ceu sok pikir pak lamun aya jelema ngewa ka ibu geuleuh ka ibu tah kunaon mah jeung kudu ngewa sedengkeun urang teh butuh ku batur urang teh batur teh urang Pak Haji boga gedong nu saha dan nu batur lain nu Pak Haji palebah mana mah jeung nu Pak Haji teh melak sawah melak pare di sawah tuluy dijual parena dibeli ku batur edarkeun deui ka pasarna ge nu batur Pak Haji boga hasilna ti jadi imah berarti imah pikir matak tengah boga-boga manusia teh eta urang teh tengah boga-boga tiung ibu wae nu batur ibu make tiung menang batur make baju menang batur selop ge menang imah ge dijieun tuh ibu dahar ge pare nu melak gerasok urang teh da batur matak kudu ngahargaan jeung batur tuh karek nyebut bener karek kapikir beurnya tong sok lalegeg urang teh teu ngalibatkeun batur mah lain sasaha Pak tiung menang batur baju menang batur imah menang batur ibu maot dikubur di tahlilan tuh ibu ge hamilku alus tak ieu pengajian pice capekeun balik ti dieu moal teu pasea jeung salakina
kumaha cek salakina paingan sia budak nu kadua gede irung eta tadi ngaku cenah hamil ku batur ku salaki. Jadi naon alasan urang kudu goreng jeung batur naon? Pedah batur nyeun gedong urang henteu eta mah panas ngaranna. Pedah batur meuli mobil urang encan, tuluy amok eta mah sirik ngaranna. Jelema nu panas jelema sirik. Tungguan Pak. Umurna ge moal panjang, naha bunuh diri ku panyakit hate sorangan. Si teu percaya tah. Matak nu palanjang umur nu sangsara. Nah, panu sangsara mah wedeungeuna leos we ka sawah jonge jotang babadotan pucuk sintrong leuncak takokak keur dahar teh rabeng parebut jeung doma ongkoh cager we awakna teh. Aya nu beunghar unggal poe wae pan kudu merekna ge opat sehat 5 sempurna. Kitu nu beunghar opat sehat 5 sempurna memeh dahar geus lieur atuh da. Memeh dahar restoran nu mana budget sabaraha tuang bade jeung naon. Coba nu sangsara pokona mah nu aya na meja dihakan kajeun haseum jag-jag we. Bebas hate nu beunghar areureun udud da sieun paru-paru nu sangsara mah kelempung-kelempung we cing teh mangku malah mun maot padeuli geus bosan di dunya ge kitu nepi ka teh jadi beban si eta nu beunghar gede bebanna gede harta loba gedong sigrong mobil mewah sawa lega pamajikan geulis anak geus jaradi beuki riweuh we coba nu sangsara eueuh beban nu beunghar mah ku bangsat sieun coba nu sangsara eueuh kakeueung ku bangsat nah eueuh paokeun nu beunghar mah sieun ku tuyul ge nyarieun tolak bala datanya ka ustad pangnyeunkeun tolak bala ngabar pedang ayat kursi tapelkeun lawang panto naon eta cing teh Bang tolak bala ngarah naon tuyul teu asup coba nu sangsara nyieun tolak bala teu naha pantona ge hujan matak tuyul teh ka nu sangsara mah blues-blos we sok pikir Pak tah kusabab urang lamun beunghar hayang jadi katenangan wayahna jelema beunghar lamun teh mah Allah mere rezeki gede maka hampura cek Allah teh kudu ibadah ku rezeki anu gede mun duitna leutik pek we ibadah ku nu leutik saimbang sangsara beunghar teh eta keneh eusieuna beunghar jeung miskin teh eta keneh nu sangsara sabar ka surga ku sabarna nu beunghar bageur ka surga ku bageurna bener matak peluang cek nabi nu pangheulana ka surga adalah jelema sangsara naha sabar maksakeun coba nu beunghar antara dua pilihan antara bager jeung pedit pan loba keneh jelema beunghar kumednya ngayakeun santunan setahun sekali bulan Muharram foto ongkoh pan kitu alhamdulillah beren teh santunan teu kira-kira teh santunan setahun sekali teh nah teu kira-kira nah memangna budak yatim hirupna setahun sekali gitu kuat dianggap hileud euy unggal poe ngabungahkeun budak yatim mah unggal poe lain kudu setahun sakali budak urang mah hayang baju tinggal meuli hayang ini tinggal leos hayang jajan tinggal namprak coba yatim dek namprak ka saha dek menta ka saha mata kuring mah menta kasadaran keur jelema beunghar mun boga budak 5 cing neangan budak yatim 10 piara paraban sakolakeun naik derajat budak yatim ku kabeungharan diri urang weh hanya ge keprok da eueuh anger we balik ti dieu mah nya salaki ibu bakal jadi musuh menang naon tadi kieu paning urang teh menang BLT tuluy ceuk ustad tadi mah kudu bagieun ka fakir miskin kumaha ceuk salaki ibu tong didenge ustad gelo kitu ku ilmu teh urang teh kudu leuwih apal kudu leuwih akrab kudu leuwih wawuh jeung diri urang lain akrab jeung kagorengan batur lain apal jeung kasalahan batur ku ilmu teh urang justru kudu bukakeun hijab kagorengan urang urang teh bodoh, urang teh teu baleg, urang teh teu ecereug, urang teh pedit, urang teh kumed, lalu we ilmu, nyaho pahala Allah di akhirat. Tah pigawe atuh ku eta, matak musuh sebenarnya lain batur, iya awak sorangan. Matak ngajul bentang ulah ku asiwung teh kitu da sidik moal nepi nyeduh ka langit lamongkot kana diri. Batur maksiat, batur doraka, paduli da batur. Ulah nepi ka kajebak ku kagorengan batur, batur nu salahna urang ngomongkeunana pan sarua garelona teh. Kerso pikir batur nu salahna urang ngomongkeun anak sarua teu ecereugna batur boga dosa ku salahna urang boga dosa ku gibahna hal teu ecereug euy sakeclak cai panon jelema 50 tahun nyen doraka sakeclak cai panon tobat ka Allah ngan sapoe bisa mupus dosa nu 50 tahun tapi sabalikna 50 tahun manusia ibadah tapi sapoe sombong maot keur sombongna kasombongan meakeun pahala nu 50 tahun ending akhir mah eueuh nu nyaho mata kabatur teh naraka lag kumaneh tong sok kitu
ulah gampang monis karena kesalahan batur neraka da teu wawuh jeung malaikat urang lagi atuh. Mata ku ilmu teh sing nyaho kana diri urang, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, wawuh ka diri maka wawuh ka pangeran. Tak urang teh alat bukti Allah teh urang. Allah Rahman Rahim, Allah welas asih, umat Islam kudu welas asih. Allah asa kampura, umat Islam kudu asa kampura. Allah latif teh lembut, umat Islam kudu lembut. Matak lamun nempo jelema pasea gurger, ai si eta pangeran kasaha nya euy. Tah manggaran kagupron. Nah ngomong-ngomong nu jauh teu wawuh. Lamun memang urang manusia disebut hamba Allah, ngaran-ngaran hamba Allah adalah ngahambakeun diri ka Gusti Allah. Lamun hamba Allah berarti tilu cokotna, hiji sifat Allah, kahayang Allah, kaputusan Allah, narima kaputusan Allah. Da urang hamba Allah, kahayang urang jeung kahayang Allah pajauh-jauh. Pan kahayang ibu memboga salaki teh kasep jeung beunghar, ai jadi jeung nepetot. Leg-leg we petot-petot ge jelema da kahayang Allah. Naon sababna? Allah dek nyalametkeun hate ibu, da ibu moal sanggup dibere salaki kasep jeung beunghar. Nama hiji moal sanggup, hiji galak timuru, WA bekal dipariksa, telat balik dicarekan, awet rajet boga salaki kasep beunghar. Coba jeung nu petot dek balik heung teu kajeun. Geuning aya hikmah gersok tanya ka nu petot, Pak bilih bade beger deui, mangga. Kumaha jawabna? Moal dek satia nya heueuh da moal payu atuh sidik petot. Jadi aya hikmah paku ilmu teh kudu nyaho nepi ka dinya. Sangsara tayangan ku ilmu tarimakeun kasangsaraan da teu burung nu sangsara ge jarag-jag geuning. Umur nepi ka 60 nya Pak. Ngan pedah bedana teh itu gedong urang mah imah butut, itu dahar ngeunah urang mah teu pati ngeunah, akeun bae nah. Urusan karar itu ngan kunaon atuh sangsara, bisa jadi Allah nyalametkeun ku hartana, da engke jelema sangsara moal ditanya ti mana harta dipake naon, lempeng we. Datang ke akhirat ditanya ku malaikat ti mana harta dipake naon, cawel malaikat teh gablek kitu. Coba nu baleunghar. Nu baleunghar mah hampura, nu beunghar mah ditahan heula ku malaikat ti mana harta dipake naon. Lamun eueuh bukti di dua alam dunya, cilaka di akhirat teh penyebabna adalah dunya. Matak lamun nu beunghar bager ka yatim bager ka miskin ditanya ti mana harta dipake naon, teu kudu ngajawab, nagog fakir miskin di ditu. Gusti abdi saksina hartana dipake nulungan abdi, Gusti abdi saksina hartana dipake nyakolakeun jisim abdi. Nu beunghar salamet aya kesaksian ti yatim jeung ki miskin. Matak poe ayeuna urang nulungan miskin, engke di ditu mah nu miskin nulungan urang. Matak nu baleunghar teh denge ku jejebir teuing aing aral da. Lain egois hirup teh. Aduh, keleuh atuh da. Bener Bang? Tuh, kohol atuh da. Sing nyaho urang teh. Matak manusia mah kudu narima kaputusan Gusti. Ulah nyieun halis, sanggeus boga halis, tong nyieun bibir, sanggeus boga bibir, tong nyieun irung, sanggeus boga irung, tong nyieun hate, sanggeus boga hate, tong nyieun awak, sanggeus boga awak. Nah, atuh tatandingan. Nyieun halis, sanggeus boga halis, kira sapacakan nyieun halis di luhur hiji. Pan jiga ganggarangan teh. Cek mah teh henteu mama teu nyieun halis, ngan halis nu aya di kerok. Nanaonna? Kerok ganti ku patlot, ngarerepot diri teh ku Allah mah geus dialus-alus, dilempeng, dihade-hade, kerok ganti ku patlot, balik ti dieu les leungit hiji. Allah geus nyiptakeun bulu panon pan ponok pan ngeunah kucap kieu bulu panon ponok mah kaum ibu-ibu teu narima meuli 400.000 eluk-eluk ka luhur atuh nempo urang teh kuat jiga nu berat kiceup. Balik ti dieu moro motor gelebuk angin badag pan badag angin deket laut atuh nilep bulu panon pasut ti kusruk kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon tong nyieun awak sanggeus boga awak ibu diciptakeun ku Allah begang atawa genut mengeus tampa ieu mun genut dipoto nya ngeyeng cing teh kunaon Bu dipoto nya ngeyeng ngarah ka tempat langsing teh penipu aya dina foto langsing diajak panggih jiga drem geus tarimakeun hirup mah teu kudu riweuh dah. Ieu mah riweuh senam. Tiktokan di jalan 2 tahun senam. Hayang naon? Hayang langsing eta 2 tahun senam lain langsing kalah ke beuki meber. Naha da beres senam teh pan goyobor, comro, misro, liliwetan ongko, toong salaki maot weh. Naha mikiran hutang urut baso bah. Tong sok ngaririweuh diri da Allah geus ngatur urang tong ancrup kana pengaturan Allah. Da Allah nu ngaturna geus we antep. Urang mah tinggal ngajalankeun beres hirup gitu dah. Aral batur beunghar
beunghar urang sangsara bae geus teu kudu tadang tuding mau jauh we teh mah beunghar nah kitu nyegik geus teu kudu kitu tinggal caricing dina tugasna masing genah hirup ayeuna TNI polisi kades ustad caricing dina tugas geus sok aman negara TNI bagian hohoak polisi bagian newak penjahat ustad bagian ngadameikeun tah pemerintahan bagian ngajalankeun roda pemerintahan atuh ustad jadi kades ream nah teu kaharti coba abdi jadi kades mau aing mah ream mending jadi penceramah genah batuk-batuk omong-omong balik kemo coba pak kades samutan duk 2 jam balik dawuh ngagemol-gemol atuh sugan cek pak hajat teh punten pak kades ieu tilah samutan eueuh ti dituna matak soe ke pak kades tuluykeun jadi kades abdi tuluykeun jadi penceramah TNI tuluykeun pengaman negara polisi ge sarua ngan tugas bakal berbeda karakter bakal berbeda ustad mah ulah boga karakter TNI hohoak sesentak dari nembak penjahat ustad mah kudu lentong da tugasna ge ngadoa al-fatihah coba lamun ngadoa ku TNI pan cilaka al-fatihah tuh moal teu didagor malaikat polisi bagianana nembak penjahat angkat tangan sieun pan penjahat ngarah naon aman negara ayana polisi teh keur ngamankeun negara mata polisi bobog dabog gede sora coba penjahat teh ku ustad moal teh yasin gitu caricing dina tugas gitu tapi TNI bobog dabog gede sora polisi bobog dabog gede sora hampura eta polisi jeung TNI teh aya kasieun kusaha ku pemajikan bobog dawog ngahoak ka penjahat angkat tangan datang ka imam pemajikan ngereng telat di luar ternyata maung di jero mah ucing meunang amanian matak butuh TNI polisi kades teh butuh kusaha ku ustad nah alat keur ngadoakeun matak ustad mah sila ipis kitu we al-fatihah ya lalu pan polisi lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-83 tahun siap laksanakan alus TNI mah coba ku ustad upacara bade kawitan mangga we lajeng teu kabayang eta termasuk agama Pak agama bakal aman bakal nyaman lamun hiji syaratna bersih hate silih ajenan beda saeutik bae atuh nu mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam pek teu naon. Mazhab Syafi'i pek, mazhab Imam Maliki pek. Ngan kuring nanya, iraha Imam Syafi'i make jeung pasea jeung Imam Maliki. Lamun memang urang ngaku mazhab Imam Syafi'i turutan jeung hatena, mun memang urang nurutan Imam Hambali turutan jeung hatena, ari ilmu Imam Syafi'i, ari ilmu Imam Hambali, ari hate korun pedit aya sombong aya geus tong aku Syafi'i sia mah da kuring nanya ari Imam Syafi'i jeung Imam Maliki iraha pasea pan eueuh nah ari urang ngaku Imam Syafi'i jeung Maliki gurger wae atuh Syafi'i nu mana oi tah paseana mah lain ti Imam Syafi'i paseana lain ti Imam Maliki paseana mah tina ego mata kieu talung nu bodoh jeung nu bodoh hijikeun da teu pernah pasea coba nu pinter jeung nu pinter gurger we jadi mana nu bodoh mana nu pinter ieu teh nu bodoh jeung nu bodoh dihijikeun mane mah euy bodoh rumah sawe urang mah bodoh heueuh dasar wajeng urang nu ka aman eta hirup coba nu pinter bodoh sia make jeung bodoh aing teh mah santai ge lila sok debat jeung aing nya jadi garelo cik urang ge jadi mana nu pinter mana nu bodoh mata hirup nu salah jiga bener nu bener jiga salah poe iraha poe ayeuna matak naon lamun hirup silih ajenan genah aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, aya Jamaah Tabligh, aya Syarikat Islam, heukeun cenah berjalan ku carana masing-masing da tujuan mah Allah keneh Allah. Nu resep kiripik, nu resep gegetuk, nu resep peuyeumkeun bae da sampeu keneh. Aya boboko, aya ayakan, aya aseupan, bae da awi keneh. Sabatas judul nu beda nah nepi ka asa aing pangakangna. Aduh. Nu diudeng, nu digamit, nu sorban tuluykeun. Ngan ulah saban geureuh kan nu teu dikopeah, heuh ka dewek. Atau kuring kieu gayana heukeun bae da gayana da kuring kita rasaban geureuh kana karesep bapak disarung pek dikokok pek dikopeah pek alus ulah robah urang berdampingan supaya Islam jadi rahmatan lil alam ini mah karek sautak saeutik teh asa bener we batur we nu salah teh hate omean
nya matak nu ngaran hirup teh Allah teh mere 5 hiji kitab suci 2 tempat suci 3 bulan suci kaopatna tanah suci kalimana suci ngarah naon Allah mere 5 ngarah manusia jadi suci yuladu alal fitrah innalillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah balik ka Allah ari Allah maha suci nyiptakeun manusia suci cicing di alam dunia bertahan dina kasucian balik ka Allah kanu maha suci maka cek Allah ditempatkeun di tempat suci nah katempo sucina tah dunya teh godaan loba jelema ti Allah diciptakeun suci cicing di dunya nepi ka pasea adi jeung lanceuk merebut warisan kotor aduh ayaku merenah teh yang ngomong lah itu nu keprok bawa manehna pelakuna deh kuring teh ti Bandung ayeuna keur di Pelabuhan Ratu jongjon kuring jongjon nah mah jeung jongjon sabab kuring apal jalan deuk balikna tenang we apal jalan engke ge subuh nepi ka Bandung apal jalan tah nu paling teu paur nu paling paur mah jelema nu teu apal jalan kuring di dieu leos ka Bandung teu apal jalan pan ka langsung ibu ti Allah balik ka Allah ka mana jalanna sok jawab nah salat jalanna lain nah zakat jalanna lain nah ibadah haji lain matak ulah kalegeg Pak ku salat teh lain eta mah cangkangna aduh pek bapak tuluykeun salat ngan kudu nepi kana jalan anu dituju deuk balik ka Allah teh pan loba keneh jelema salat melak cangking dina kelek asa aing pang salatna teu balik ka Allah eta mah balik ka si Korun balik ka Firaun nah da Allah teu ngajarkeun sombong tapi nah jelema salat melak cangking dina kelek asa aing pang salatna punten nu sombong mah lain Allah saha Firaun matak balik lain ka Allah ka si eta matak naon mun barang jeung hate atuh geus salat ulah ngomongkeun batur geus salat tong ngahina batur geus salat tong ngaledek batur geus salat teh lembut hate someah daredeh alus budi hade basa katempo kasucianana balik ka Allah kanu maha suci maka cek Allah ditampa ku Gusti Allah sok geura caricing di tempat suci surga ngaranna kenah euy ieu ceramah bae lila emang lila da urang mah hayang balik teh ge sanepi ya kana bab pernikahan lah mak engke we aya waktu tuluykeun waktu jeung lapar jeung dahaga jeung naon asal urang ti Allah deuk balik ka Gusti heuh ka mana jalanna ayo apan salat mah amal, zakat amal, ibadah amal, maca Quran ge amal. Sedengkeun Quran mah nu bakal ditampa, nu bakal nepi ka Allah amalan solihan, amal nu soleh. Geuning urang teh karek boga amal, da soleh mah encan. Matak loba keneh jelema salat ngomongkeun batur, heueuh amal ngan teu goblok soleh. Matak lamun hayang menang si soleh, bere ngaran budak si soleh we sakalian. Ibadah haji amal ngan cek Allah amalan solihan kudu amal jadi soleh heueuh amal ibadah haji teh tak balik ti ditu teh kudu cicing dina kasolehan di ditu tak kakara disebut amalan solihan ieu mah geus jadi haji pedit kumed hasem beungeut kunaon ji matak Allah mere kasucian ka manusia teh sangkan dipager ku kasucian naon alat magerna hiji kitab suci teh pan Quran Iqra cek Allah teh gara-gara raca maca Quran kitab suci nu suci adalah kitab tah sanggeus maca eta kitab sucikeun eusi hate ku eusi kitab kaciri Quran teh lempang Pak ieu mah maca Quran dilekah-dilekoh ari hate rudet wae Quran hate-hate aduh cinta Nabi cinta ka Nabi cinta nah cinta ka Nabi yatim diantep miskin diantep bawa Nabi nu mana diomongkeun teh dan Nabi Muhammad mah yatim tara diantep miskin pasti dibela jompo pasti ditulungan lamun urang cinta ka Nabi pigawe perkara nu pigawe ku Nabi ulah bibir cinta Nabi ai boga harta pedit si laing mah cinta korun euy bibir ngomong ke Nabi Muhammad tapi kalakuan juga korun bibir nyarita Nabi Muhammad tapi sombong juga Fir'aun bibir nyaritakeun cinta Nabi Muhammad tapi ngadu domba juga Abu Lahab bibir ngomong cinta Nabi Muhammad tapi kalakuan urang sok ngawadul juga Abu Jahal Nabi nu mana nu keur diomongkeun sebenarnya wow lain cinta Nabi gurger wae Nabi nu mana nu ngajarkeun pasea kaharti teh sing wawuh jeung Nabi teh atuh da kadituna gerek dibawa pan sing wawuh ka Gusti Allah kitu pan heueuh jalanna teh Nabi Muhammad mata kitab suci nu suci adalah kitab maka saeungeus maca eta kitab sucikeun eusi hate hiji
naon aya nu runtuh naon budak kasolokan astagfirullahaladzim ulah genah teuing seuri perhatikan nu gigireun kade dah iya tuh jika nulala aja wayang atuh. Dua, bulan suci nu suci adalah bulan kamari bulan Ramadan. Bapak dititah puasa ngarah naon puasa dilatih ngarah cicing na kasucian toong bulan puasa dasar uci jelema nu ngomongkeun jadi tara nu resep gosip jadi henteu tuh tanggal hiji Sawal ger deui kos nu gelo karena ngagosip jalan deui pamer okeh deui tanggal hiji Sawal ge parunceuh-runceuh pan hayu buru-buru bisi kaberangan Idul Fitri nah jadi kotor deui. Bulan suci nu suci adalah bulan maka cek Allah teh wayahna aranjeun kudu puasa Al-Baqarah 183 dereg manusia puasa nahan lapar jeung dahaga tembongkeun kasucian lamun bener bisa nahan lapar jeung dahaga ngarasakeun lapar batur ngarasakeun dahaga batur matak jelema nu suci poe ayeuna peduli kanu lapar kanu dahaga sabab urang ngalaman kamari sabulan mana buktina mana kalah beuki padiet geus puasa teh lieur nu kadua ibu keur pasak aya remeh dina bibir wani neleg henteu can adan magribnya keungnya nama jeung keung ibu sieun batal lebar saremeh tapi nah anu di luhur paruasa saremeh teu di dahar henteu ngan lamun triliunan dihakan pan logika puasa teh saremeh wae ulah asup kana beuteung lamun can adan magrib lamun can hakna saremeh komo loba tah tapelkeun dina kahirupan saremeh wae ulah komo gede ieu mah ai saremeh henteu ai hak rakyat teh paok puasa henteu oi bawa kana alam hirup geus puasa teh lain alam nahan lapar jeung dahaga bungkul bawa kana hirup puasa teh sehingga hate jadi harirup keur naon keur alam kahareup sangkan hurip di mana huripna di tempat nu suci sawarga ngaranna matak nu puasa kamari teh teuing ka mana lompat teuing ka surga teuing ka mana dua tah tilu tanah suci ngarah caricing dina kasucian teh ari ini kitu ka tanah suci ibadah umroh jeung ibadah haji judulna ge tanah suci kade ulah balik jadi tanah ledok cek tetangga teh ceuk geus balik geuning oco hajah tah tanah ledok kitu patut teh komo aya haji hasem banget mah tanah kuburan euy komo haji liat ka masjid mah jigana tanah liat keur hawu nu kitu mah tanah suci teh kudu bawa kasucian itu tanah kana jero hate saingga jelema nu suci ucapanna tara nyigeung ceulina tara gosip bibirna tara ngocobrot ngomong batur ngalengkah tara kana salah hatena teu leuh nyacas bodas ngawujud ibadah dina akhlakna mana dalilna innamal buistu liutamima makarimal akhlak mutiara tina segala ibadah adalah akhlak genah euy loba nu ungeuk demi Allah ngan anu kasindirana teh jeung hayang mantok tuh teh tuh cek si akang eta teh geuna cicing gini paling ge kieu urang aing moal ngulum jelema eta pas duli teuing da urang teh hayang diulum ku sia teh bebas da kuring mana gerhana hirupna lempang lain dina hayang cicing lain dina embung saujrat teh di pangeran mangga Gusti rek dijadikeun penceramah pek Gusti rek dijadikeun petani mangga Gusti rek diangurkeun pek Gusti beunghar pek sangsara pek nah apa urang mah hamba Allah kumaha cek Allah we ari ku Allah geus dijadikeun kudu jadi penceramah menepi ya ka dieu sanajan bajuna kieu cobaan ke mah ku Pak Kades atau ku RW geus udang sing badag gamis sing da male nu ngulem atuh nu aya ge lamun Pak RW make udang jeung gamis paling ecek rakyat teh kieu aduh Pak RW anyar tobat artina takdir lain dititipkeun baju tapi takdir mah kun fayakun aya di Gusti tergantung kehendak Allah saha nu bakal dipilih kitu ayeuna nagerhana bajuna kieu salana kieu ngomongna kieu aya kudu jadi mah jadi Pak sarebu jelema ngahalangan ulah jadi penceramah nu sarebu ngadon gering pikir naha mikiran takdir batur mata geus bersihkeun hate ngarah lempeng hirup ieu mah aing muni aral tanah suci teh kudu dibawa kana hate sehingga hate teh kembali suci sok di tanah suci salat subuh aroskeun ka Pak Haji jam 2 geus ngagunduk di masjid di mana di tanah suci wirid heula tawasul heula sholawat heula ngadoa heula kakara salat subuh di mana di ditu eta haji balik ka dieu da eta salat subuh jam 6 deui atuh bah di donggeung nu kaopat
sangkan manusia cicing dina alam kasucian cek ilmuna kudu caricing eta manusia di mana cicingna di suci, kitab suci, tempat suci, bulan suci, susuci. Ai susuci teh wudu, ai wudu teh ku cai naon, caina cai mutlak, ai cai mutlak cai suci mensucikan. Kuring datang ka dieu, bieu wudu, teu mawa cai teh ditu, da dieu aya cai, suci dan nu teu suci mah bibir. Ibu rek init ka Bandung teu kudu mawa cai teh dieu, sok wudu di Bandung da aya cai, caina cai suci ngan kudu mensucikan, tah cai suci mensucikan, cai nama suci di mana-mana ge, nu teu suci mah bibir ece. Matak dimimitian we susu teh ku kekemu ku cai suci, bah tah geus kekemu ku cai suci kaluarkeun ucapan suci. Nu kumaha ucapan suci? Tara ngahina, tara ngaledek, tara nuding, tara mitnah, tara ngarendahkeun. Tah wudu eta ngaranna. Ieu mah ai wudu tuluy-tuluyan nepi ka 5 kali sapoe ngaledek batur anger kuti kotok si eta mah wuduna. Ayeuna rarai ku cai suci. Ai rarai nu suci nu kumaha nu glowing lain, nu di lipstick lain, nu di blush on lain. Rarai anu suci ku cai suci mah marah mae someah daredeh halus budi hade basa, ta eta wudu. Ieu mah wudu haben glowing heueuh hasim pamatuk dikukut. Mana wuduna sabab kuring nyaho innamal buistu li utamima makarimal akhlak. Segala rupa bentuk ibadah anger mutiara nama adalah akhlak. Tina wudu teh bawa kana akhlak grasok leungeun di wuduan tong cukat-cokot barang batur, suku di wuduan tong ngalengkah kana salah, sakabeh awak di wuduan punten hate kudu nyaris bodas ulah aya sirik pidik jahil kana ya istren panastren dudupak jeung rubak tah di dinya akhlak peribadahan. Well heunepi acan nepi ka dinya ken bae urang ngeureueuh we daun nu sampurna jelema ieu ge cantang tuh ngomong we kitu sa teh ken bae da nu ngadenge jeung nu ngomong teh akur nasibna sarua kitu mata kuring teu bisa legeg nah bapak teh kuring teh bapak urusan bener jeung salah pada boga daya kedul pada boga alus goreng ge pada boga mata ulah nuduh kanu jauh tong ngomongkeun kasalahan batur da urang ge sok salah jiga tah bapak darai ka masjid nanti baheula henteu ayeuna nya daek teh ka mana tuh baheula ngan ku sabab urang geus daek ka masjid sok ngewa ka utara pamarasi ada tuh oi nyieun masjid tamu ngosiantara si eta teu sadar batur lalajo kumaha ceuk batur tong sok kitu da maneh ke masjid ayeuna pan baheula mah gapleh jeung aing tuh matak jelema nu ngawibirang batur sabenerna keur nembongkeun kawirang dirina matak tong lalajo teuing batur hirup mah kahartos ya matak manusia teh nu mana Pak nu narima kaputusan Allah kadua manusia teh nu narima kahayang Gusti tah ieu hajat ngawinkeun gampang lebe datangkeun pan ngan 5 wali saksi ijab kabul pangantin lalaki pangantin istri beres 5 juta anggeus atuh nyeta hayang dangdut tanyakeun ka Allah aya malaikat joget da eueuh da kahayang Allah mah marurah atuh murah kahayang Allah mah Pak murah kayang Allah pangantin lalaki pangantin istri wali saksi ijab kabul beres Pak nu mahal maka hayang urang dangdut bajidor wayang golek lain ulah keur nu beunghar mah pek bae anggap ngahibur umum ngan keur nu sangsara tong maksakeun ieu mah dangdut ditabuh bajidor ditabuh sawah digadekeun katatangga meunang ngeclok joget luhur panggung 2 poe jebleh di masjid kalebah ditanya mang kamari joget enak ceurik kieu takdir Allah gede hutang lain takdir Allah lebok kahayang matak manusia anu alus kahayang diri kudu cocok jeung kahayangna Allah ngan lamun keur nu beunghar niatan deuk ngahibur umum titik anggap we ngahibur umum dibagikeun duitna atuh bisi beak atuh penggeus pake hiburan lalajo sararea nya atuh ing aduh tuh kahayang diri jeung kahayang Allah teh jauh Pak matak jalma nu alus mah kahayang dirina cocok jeung kahayang pangerana. Ibu kuring nanya, ibu lamun salaki ibu dihina batur nyeri teu? Budak ibu dihina batur nyeri teu? Awak ibu dilirik batur nyeri teu? Tah tandana eta teh hate nu paeh. Tanda awak hirup hate paeh teh kitu, dihina nyeri, dituding nyeri, dipitnah nyeri. Naha kana kagorengan hate bet hirup, ngong we adan subuh, nah aju ngajerete leos ka cai. Nya modar ceuk aing oge. Ayo mikir.
Ibu dihina ku batur nyeri, dipitnah batur nyeri, budak ledek batur nyeri, gesidik eta teh kagorengan, nah habet nyeri. Nah ari kana kaalusan teu babari asup, ngong adan. Nah aju ngacerete, leos kacai, dekul ke masjid, Allahu Akbar. Henteu tah tandana jelema nu hatena paeh teh gampang peka kana kagorengan, hese peka kana kaalusan. Saha eta? Aduh. Dangdut seberapa juta? 15 juta, siap. Bajidor 20, oke. Pelebah kurban, punten we nuju ragrag ekonomi gitu. Kurang ecreg teh hate gitu teh. Bajuna mah mahal, tiungna mah mahal, sapatuna mahal, ngan pelebah sodakoh celek ketek 2000 teu hideng teh. Kumaha cek Umar bin Khattab, nu dipake ulah leuwih mulia batan nu dibikeun. Matak baju mah sederhana, ngan hampura yatim mah pek geura seubeukkeun, miskin mah pek geura tulungan, jompo pek geura bantuan. Naon nu dibikeun ku urang ulah leuwih mulia batan nu dipake. Matak baju milih sederhana. Nah, nu dibikeun mah kudu mewah da akhirat. Aya we jelema kitu. Nyaho urang oge matak diomongkeun teh. Sugane balik teh di saladar tuh. Imah beak sabaraha 500 juta, pelebah nyeun masjid reongan beak sabaraha 200.000 menang udunan. Cenah nyari tanah akhirat, cinta akhirat, waradul. Matak cek Ali bin Abi Thalib, ulah nuduh munafik ka batur, awak urang ge keur caricing dina kamunafikan. Mana bukti? Ara'aita ladzi yukadzibu bidin, fadzalika ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil. Gara sok baca eta. Nah anjeun apal nu ngabohongkeun agama, nu ngantep budak yatim, nu ngantep miskin, saha eta? Hayo, ngaku sok. Matahakna ulah geuleuh ka Yahudi, keun mah jeung geuleuh ya ka Yahudi teu wawuh, tatangga lain mah jeung geuleuh ka Yahudi. Deuk geuleuh mah kana sifat Yahudi nu dilegleg ku awak bapa. Nyata geuleuh urang mah ka Firaun teu kudu geuleuh, wawuh henteu tatangga lain. Dek geuleuh mah kana sifat Firaun nu aya na awak bapa. Naon? Sombong. Geuleuh kasih korun, tong geuleuh kasih korun ge. Naha? Maka jeung ulah geus modar. Tah nu kudu geuleuh mah kana sifat Firaun nu napalna awak bapa. Tong geuleuh ka Abu Jahal. Naha? Geus paeh. Nu kudu geuleuh mah kana sifat Abu Jahal nu aya di awak urang. Firaun sombongna, korun peditna, Abu Jahal gede wadulna, Abu Lahab tukang ngadodomana. Aya kabeh? Heuh mana nabina tuh euy? Geuning nyebut Nabi Muhammad teh bibir wungkul euy. Dinyatakan mah mana oi kahartos pek balik teh dieu teh moal teh ungeuk-ungeukan aduh ngan ngaran tuh kasindiran kabeh anada teh niat nyindiran demi Allah teuing henteu ieu mangan ngahirupan hate masing-masing ngan siap ngaran manusia narima keputusan Allah, narima kahayang Allah, narima sifatna Allah. Tah ayeuna wiridkeun Asmaul Husna ku sararea di masjid. Mun Allah tepan ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Da moal asup ya Latif kana hate tanpa dipenta. Nah, pan ceuk Allah keneh. Ud'uni astajib lakum. Penta atuh kana bogana ku kami deuk dibikeun. Da urang mah sararomong atuh disangkana bisa ngelehkeun hate sorangan boro-boro pangkat urang nu lemah iman Nabi Adam nu kuat imanna geus cicing di alam sawarga kagoda ku bebengok iblis. Nabi Adam komo ieu Nabi Adam hebat kuat imanna tapi kagoda keneh ku bebengok iblis berarti iblis lebih cerdas tibatan Nabi Adam komo ieu matak ud'uni astajib lakum jimatna penta ka kami ngarah anjeun bisa robah hirup ya Latif wahai Allah nu mah lembutkeun manah abdi tah kitu kuduna teh penta kanu bogana lain menta teh harta jeung harta maneh mah menta mah kalembutan hate ya Allah lembutkeun manah abdi ya Latif wahai Allah nu mah lembutkeun manah abdi balik ka imah salaki teu usaha sangu eueuh duit teu boga budak ngamuk ya Latif ceuk Allah teh kudu lembut Pak keun bae urang teu usaha nu penting jagjag jeung waringkas ngan enjing mah hayu we urang ka kebon urang neangan jonge jotang jeung babadotan nu penting hirup genah eta ya Latif iya di dieu haben di masjid ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ibu-ibu balik ka imah salaki keur sare budak ngamuk sangu eueuh duit eueuh kumaha ngomongna si Bagong da molor wae eta ya Latif nepi ka teu asup kana hate ayo ngararaku
nu diwiridkeun alus nah praktekna bet jadi goreng matak tong nyieun hate sanggeus boga hate Allah yuladu alal fitrah Allah nyiptakeun hate manusia dina kaayaan bersih tong nyieun hate nu goreng sebagai tatandingan atau capek Allah hakan naon abah hakan si abah eta kasahan euy sakurang bongkar da ngaji mah teu kudu luhur-luhur teuing pa teu kudu boro-boro nu luhur nu handap kitu ka pigawe buat reuwas tempokeun jiri mah tuh oh ya sorry tuh oh narima kana kahayang Allah narima keputusan Allah kakara urang jadi manusia naon bedana urang jeung doma doma nyieun anak cek bapak cekelan bikang najang ku bapak seret jaluna daekeun teu doma daekeun naha doma modalna dua boga rasa boga nafsu ngan teu boga pikir dikawinkeun ku jelema loba doma nyieun anak hareupeun umum dae teu boga pikir ngaran-ngaran manusia hampura kudu nikah heula lebet datang hiburan geus eureun katayeup kakara eta manusia naha sabab manusia boga tilu rasa nafsu pikir matak lamun aya manusia nu jiga doma afala takilun cek Allah nah teu boga akal maneh nya pan aya nama bapak tempo manusia ini kalaut di tukangna aya batu hei eta di tukangan batu keur sirih laun awewe jeung lalaki nah nana ulah kitu maneh teh fanatik lain fanatik hayang urang teh hayang ngan kapager ku ngaran ustad kitu teh dalam mun teu jadi ustad urang ge edeuk atuh neangan urang dieu ku aing lahun cicing nini mah tong ngacung da teu sudi maka jeung nini ngacung emak cenah lahun ku jang teu sudi teuing komo lamun nini minta dikawin mah duh palebah kawin nini moal teu sare kudu ngabal seman jeung mencetan jam 12 backshare atau subuh-subuh asup angin aing ni arah lol cek si abah itu hopan ibadah sok abah heula tong ditawarkeun ka urang urang marek neangan we ibadah nu sejen atuh matak ayana pernikahan teh ieu teh narima kana keputusan Gusti ngarah sampurna ibadah teh tah nana gerhana mah jujur can sampurna ibadahna sabab guring bujang can boga pamajikan usia ayeuna 42 tahun acan ganeng maka jeung gerak teh ngaledek teh ya 42 tahun ku gagal wae atuh da bobogohan yang itu gagal bobogohan yang gagal bawa karanca buaya ulin bari teh cing teh sugan we di ditu moal ayeun wawuheun pan hayang meureun ustad ge jelema geus boga kamu hayang we kitu nyeklan leungeunna pan cenah wala takur bujina poho dalil teh teh gep we beunang eta leungeun kabogoh poe ke pokona mah gep beunang eta leungeun kabogoh diusapane ku kuring teh panya teh uhun wawuh no da cuk nu boga warungna aduh Pak Ustadna anu TikTok kebeg teh pan dilesotkeun ngagubrag teh pas ngagubrag si itu baheud itu nanya saha cenah cep Ustad eta pun adi nada ngajedat balik teh disusul ku kuring make motor nah mah jeung wih sudi cenah tadi aku ai ongkoh kabogoh tapi hareupeun batur nyebut adi putus deui madak jadi Ustad mah berat bro lain enteng berat sing sumpah lamun dek ragrag nepi ka tulang-tulangna ustad mah mun rek naik leuwih ti malaikat mata keur perang ieu teh nana gerahana teh keur perang pan loba jelema teu lulus perang loba mana perangna toong dina sirah nabawiyah Nabi Muhammad pernah ceramah di bahanan domba di tengah jalan anu menta ya Rasul naon eta domba kumaha cek jamaah keur abdi we kop ieu ayeuna dek dibere amplop pegat di dituju pegat tuh sia urang mah jalan ditu maneh megat di ditu perang ya teh Pak matak cek Nabi perang nupang badagna teh merangan hawa eta cek urang oge ieu teh keur perang tah ieu nu daratang pengajian ieu teh lulus perang ngalawan ngedul tah isu ngedul deui ieu teh jadi nu ngedul nu mana bapak daek infak ka masjid nepi ka 10 juta dibikeun kabeh eta teh perang ngarawan naon ngarawan pedit jadi we bager tah cing atuh urang teh mau teh keur lulus perang kitu wala tamutuna illa wa antum beres perang atuh daya macan beres perang geus merangan batur asa lieur ngan pernikahan butuh modal Pak modalna teh hayang sakinah mawadah warohmah naon atuh modalna sugan kageulisan lain
Gelis mah relatif 30 ka handap gelis 30 ka luhur geus undungan gelis boga budak hiji gumelis 2 cumentil 3 pakusut 4 awut-awutan boga budak 5 budak deuk awak ngabeukahan kasu nomor hiji bea aku sorangan salaki mana lakop kana tabang da kaseredgeun matak lamun salaki neangan kagelisan relatif 30 ka handap sugan ku harta jeung bana beh harta bana kurang kumaha nu di luhur hartana aralus jeung laloba tapi teu awet rumah tanggana eleh ku urang dieu nini jeung aki-aki ngabubuy-huy arawet boga incu jeung buyut ternyata harta ge lain kiblat rumah tangga sugan ku pelet dah cadu aing kudu percaya kana kitu patut tah baheula pernah katipu guguru pelet kieu pelet teh sun adus banyu suci kang adus badan kaula kokosok nyawa rohani mulyakakeun indatullah Syekh Cahya Fatimah Jahlil Karim bintu Muhammad wa alihi wa sahbi ajmain irung aing kuwung-kuwungan tarang aing lanceman terangan pipi aing kutu mirian bibir patemu suri huntu patemu cahaya hah serenge hah baracak 7 poe kudu nyengir tibatan payu ngadon sikat heueuh beak balenyang deui ka urang wetan aki-aki nu merena Allahumma sri sadana mayar-mayar di buana kabogo hurip sajagat aji sungsang larang berang aji sungsing larang peting buah kholdi aci Allah la ilaha illallah nah cing teh abah minta pelet kalah katita Idul Adha poho cenah balenyang deui ka ustad dibere surat Yusuf wa adqala hasain ada rasul masriki foto iduhu wahil ilayata taqalamun ulah aing inget ka sia sok kana mobilkeun ke ulah aing inget ka sia tapi sia inget ka aing sia ngakan kejo catang bobo ngakan cai asal akbari eueuh jiga engkang keur Gumambang di jalan belah ditu mobil belah ditu eueuh jiga engkang keur Gumambang di jalan gede ya gupa cikur bakekok tiupkeun kana cai tanya wedal kuring adalah jumaah cekolot jumaah mah alusna jeung rebo sabab jumaah cai rebo daun dipelakeun kana taneuh babari jadi sing teh malam halodo garing kabeh lamun jodoh ditangtukeun kodal nu paling paur jumaah jeung jumaah cai jeung cai palebah teu bage beas jebleh duanana atuh paeh keur ceurik aya deui leuwih parah salasa jeung salasa palebah pasea ngaduruk masjid da urusan jodoh mah repok ai rep jeung pok ai rep teh jempe ai pok teh ngomong salaki ngomong pamajikan jempe pamajikan ngomong salaki nu jempe tah repok teh silih dengekeun ibarat ieu teh repok kuring nu ngomong bapa nu jempe tah isuk bapa nu ngomong aing nu balik repok ulah ku pelet ulah ku harta lain kagelisan naon atuh man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin Allah deuk mereka alusan dina rumah tangga yufaqihu fidin lamun duanana surti ngarti paham dina agama keukeuh we sakinah mawadah terbentuk dilantarankeun ku agama lalaki apal tugasna pamajikan apal tugasna caricing dina tugas masing-masing nyekrup saimbang tina umur pan ajwaj cocok serasi seimbang kuring 42 tong hayang nu umur 20 42 ngedeng usaha ekonomi hayang naik motor hayang boga mobil hayang sawah hayang 42 20 ngablu ulin we jeung ulin tuh nu paling paur kuring naik umur 80 eta naik 40 aduh 80 pan geus diiteuk aduh coba nu 20 nu 40 tahun bagor keneh dibawa ka uleman moal teu nyarekan aki-aki buru lembang teh hararese eta teh teu ajwad teu cocok teu serasi teu seimbang kuring jangkung meunangkeun nu penek di dieu di kalengna Bang nyeri cangkeng meunangkeun nu jangkung teuing di dieu atuh kumaha di dieu tadi dieu tah jadi kuring kudu meunangkeun nu di dieu di kaleng coba nu penek aduh ajwad cek agama pan ajwad cocok serasi saimbang nu paling paur nu penek jeung nu penek dihijikeun pan bijil budak sautad nu jangkung jeung nu jangkung dihijikeun bijil budak langkonyang sing ajwad serasi ajwad teh serasi saimbang cocok modal lain geulis lain kasep tapi agama lalaki kudu apal tugasna pamajikan ge kudu cicing dina tugasna nyekrup saimbang ajwad cocok ngan cek urang Sunda da ieu urang Sunda Jawa Barat urang Sunda mah sok nyumputkeun agama teh disumputkeun ku budaya contoh leutik Indonesia bisa na merdeka kunaon kudu wegan cicing bisa teu ngarti Indonesia merdeka kudu wegan masjid bisa dibangun kudu wegan ieu nu hajat duwegan naon ai duwegan daweg istiqomah daweg nya lamun kana cau nyebutna sa turuy lamun kana pare sagegeus ai kana duwegan sahulu
tah ieu hajat bisa ngulum nana gerhana teh geus sasirah kabehanana hayang saha ngajina nana gerhana tuh datang nah sasirah kabeh coba cek anakna entong mending ustad sajen moal jadi tah mata kolot baheula sok nyieun sasajen rajana sasajen adalah duwegan dicongcotan ku gula beureum aya gula beureum teh kareueut jelema nu istiqomah amis pak buahna tah ieu teh ladang teu beger baheula ke rumah santren ladang teu wawuh ka awewe jadi kieu coba pan loba jelema gagal da eta kana kawin teu kuat rusuh jadi teu kaala hasil teu kaala manfaat pan teu kareueut hasilna teh patrawalik pahit nu kitu we heula urang Sunda menerangkeunana nolol deui pan sasajian di jerona naon kemang ai kemang teh naon alat keur sesengitan jadi salaki jeung pamajikan teh kudu bisa silih sengitan lain silih bongkar aib bejakeun ka mamah dedeh mamah dedeh curhat dong iya dong mah soroge abi mah nya burutnya teu usaha make jeung ngomong ka mamah dedeh mukakeun aib salaki deuk burut deuk petot aku mah maneh we tong diomong-omong aib nu gitu mah maka dialatkeun ku kolot baheula sawen teh eta kembang ai kembang teh salaki pamajikan kudu bisa silih sengita hebat da urang Sunda mah sebenarnya lamun dibuka artina urang Sunda mah ungeul nolol deui geuning di jerona eta teh di jerona teh aya naon aya seureuh dibebeung diotahkeun naon maksudna lamun ngomong ulah sakama-kama abong bibir teh di bangku abong leta teh tulangan sidik pamajikan teh badak nah buta beuweung deuk ngomong teh pikir heula bisi nyigeung batur lain jeung jepluk teh atuh timbah ku pamajikan komo sia beke jeung hideung hirup deui kitu kalah beuki silih ledek seureuh Pak dibeuweung diutahkeun memeh ngomong pikir heula nu kitu eta teh biasana sok aya dina ngayeuk seureum baheula ngan pan anu mah tos teu aya ngayeuk seureum heukeun bae ku pangaosan anu teu nanaon nolol deui beurangna lengser bagja temen mulya temen anak nun wilujeng rawuh di anti-anti kamari dilanglangan kasimpangan nu kasep satuhu nun satuhu lol panganten gek salik dina kursi celengkeung juru kawi sinen juru kawi asep mimiti dewuruk dangukeun ku dua cepil simpen di manah nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu meuredi saur Rasulullah estu agama mah tetep puhit nyubadanan kawajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin ti dunya parat akhirat maruk lain agama eta agama Pak palebah mana agamana mapagaan panganten ku simbol palebah mana simbolna ngawurkeun beas kadua es bonbon naon maknana beas diawur-awur salaki wajib ngawur ka pamajikan toong cek agama kawajiban salaki merena pako lahir jeung batin kanu jadi pamajikan maka ku kolot baheula disimbolkeun beas diawurkeun hartos matak nu ngaran lalaki mah wayahna kudu bobog kudu daweg kudu alus ekonomi kudu gatol usaha oi nah da rumah tangga teh lain ukur cinta-cinta token kudu dibeli beas kudu dipeser katel oke lain imah demi cinta sampai mati modar atuh matak lalaki tugas nesek agama mere napako lahir mere napako batin mere napako lahir hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan
hayang gelis pamajikan dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikuan, imah pageuh baju weuteuh dar seubeuh kongkorong boga gelang aya raos teu Bu kadenge Ba mah gera nyangu tabeasna mah gera masak tapasageunana mah gera dangdan ta alatna mah gera balanja ieu artosna raos Bu kadenge euy bahasa raos teh bahasa ibu bawa kana Quran sakinah tuh jadi bisa na sakinah teh lamun salaki bener-bener tanggung jawab imah pageuh baju teu dar seubeuh kongkorong boga gelang aya mah gera nyangu tabeasna mah gera masak tapasageunana mah gera balanya ieu artosna mah dangdan tah alatna sakinah keur ibu bener darenge lalaki lain sok api-api kamarana karap teh matak lalaki mah tugasna merena pako lahir tugas ibu saenggeus lalaki merena pako lahir maka pamajikan kudu tumarima kalayan ngabungahkeun hate salaki balik salaki ti panjabaan cicing na lawang pantok lain kana bang emok teh rengkuh ka salaki teh suntangan bapak geuning sumping cekelan leungeun salaki dengekeun ulah api-api teu ngadenge ai pelebah nyindiran bapak-bapak surak pelebah nuju tara rungkul teu adil hirup kitu lalaki merena pakoh ibu wajib narimakeun bari bungahkeun hate salaki cekelan leungeun salaki suntangan gek diuk heula dina bang barung salaki teh cokot cai anu tiiskeun bae teu make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh cai we teu gula-gula acan suruput ku salaki diinum kata mah jiga nu amis nah make jeung amis bari teu make gula nu amis teh lain gula naon atuh budi ibu ka salaki kadenge tah kitu sok bobotohan sok beres kitu jingjing leungeunna bikeun anuk sabun jeung odolna bapak beulih bade ka jamban dekul salaki mandi beres mandi papageun ku ibu ieu sarung ieu koko ieu kopiah kebutkeun sajadah dekul dengekeun dekul salaki salat beres salat kuliwet ibu ka hareup deuk naon nyuuh dina lahunan salaki pek ngomong nu bener bapana puputon kembang kedaton buah kolbu cengciman jiwa akang teh hormateun darenge puputan kembang kedaton buah kolbu cengciman jiwa akang teh hormateun abdi dameun abdi ti baheula nepi ka ayeuna rumasa pamajikan uku ngajengkelkeun ngarungsingkeun ti luhur sasupramut ti handap si bedebal hapunten jisim abdi lahir jeung batina ieu ceramah jero teuing Pak aloloho ku eueuh teh tak komo nu belah ditu mah eueuh pisan nu aya teh salaki datang jeung nago ge jiga-jiga meunang duit henteu kitu beres salat bawa ka dapur bapak hapunten teu aya rencangna sanggup teh ukur eta we gegulutukan teh kurupuk 2 siki bonteng 2 siki tapi tempo huap salaki sagede peureup plep kunaon jiga nu ngeunah eta salaki dahar nu ngeunah lain deungeuna nu ngeunah hate nu ngeunah saha nu ngageunahkeun eta tah kajen dahar jeung daging kajen dahar jeung sate ibu ngocobrot wae usaha leutik barang lebok hayang daging sero sia mah eudeuh di dahar hayang ongkek Pak lalaki merena pakoh pamajikan wajib narimakeun bari ngabungahkeun dua isuk paseana isuk cek itu regepkeun Bu cek itu kumaneh we dengekeun aing jigana di imana teh kitu pahereng aduh hiji dua katilu nu diawurkeun teh bapak hampuran nu diawurkeun teh kolot baheula es bonbon permen ai permen rasana manis asam asin rame rasanya nano tah rumah tangga teh pahit peuheur lada asem bakal karampa mana buktina ieu korban amis rumah tangga di mana mimiti mitoha ge balalager mimiti mah kajen minantu teu usah heupan maneh nu kitu teh kajian menantu teu usaha kumaha cek mitoha jang geura tuang yeuh urang neda sareng bapak sabulan teu usaha coba 7 tahun teu usaha nyeniran hayam tah hayam datang teh kur titit bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari kigireun minantu paingan hayam ti pelebuan ratu teu bisa kongkorongok dicekekan ku minantuna asli tah amis mimiti mah bawa ka uleman mau motor butut beberek-bekan eta awewena nangkep nongeng mogok dorong kuduaan cur hujan nyebutna iindiaan coba geus kolot kieu dibonceng ku motor butut ngagajalang dijejak motor ganti cek aing oge atuh geus aya beda Pak mata kolot baheula mere simbol pahit peuheur lada hasem es bonbon diawurkeun pahitna peuheurna ladana hasemna leg-leg lamun apel nah teu ngarokok CFCC kumaha ceuk awewena ceceh abi heula we
coba geus kolot nah teu ngarokok beak duit eureun bau belenok maneh teh tuh geus beda Pak pahit karaos Pak tuh cek urang oge da urang mah ngomong nyata tuh ararungeuk sararea ge teh tuh hakan aduh anyaran pangantenan ibu pan kolot bae pan panganten teh teu gaul bororah make baju tidur teu nyararaho gamis we bakutet ku samping jaket ongko salaki bogoh ka ibu da dikoreh atuh sok inget-inget Pak pamajikan bapak tertutup pakai sarung pakai samping dikoreh nah ku bogoh coba geus nini kajian ulu tuh dari bersalaki kumaha cek abah di calana asup angin sia teh artina aya nu geus robah naon eusi hate Pak bener matak bener ilmu kolot baheula ngawurkeun es bonbon teh pahitna peuheurna ladana haseumna bakal karampak dina rumah tangga matak nolol we agama yuk pakihu pidin kudu pahamna agama nolol cek agama sobirin dua nana kudu cari cing dina kasabaran dah hirup mah antara aya jeung eueuh keur aya keur eueuh tah ieu tukang son anu teh keur aya loba nu hajat matak nabeuh tuluy tatungguan bulan Sapar aduh mixer ge hampir digadekeun pan harita matak syukuri nalika aya geura sabar nalika eueuh antara aya jeung eueuh keur aya syukur keur eueuh sabar gitu sobirin kadua qanitin sing patuh pamajikan mah kasaha Bu kasalaki toong Siti Khadijah Nabi Muhammad pernah nguji Siti Khadijah ya Khadijah bade ka mana kulem ya Rasul tunuh nya wios lamun kami miwarang kumaha Siti Khadijah keur tunuh dititah buringas Siti Khadijah lain ece Siti Khadijah mah dititah bari keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas nah Siti Khadijah buringas nyahueun sawarga dibalik perintah suami matak nurut kasalaki teh nurut lain molotot dititah teh Siti Khadijah mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas tah lamun merek ieu tah merek ieu mah keur buringas dititah api-api tunuh mah ka mananya hees atuh aya kieu mah ngabecos we kana TV Persib rieur teuing kumaha ceuk Bapak pangnyanakeun kopi kokod saha eta ieu nah teu apaleun surga di mana ternyata surga teh di dunia keneh di mana eta di balik perintah suami itu ada surga Bu heueuh ngan bengok lalaki oge ulah dapon maneh surga aya dina awak urang nepi ka tunyak-tunyuk tutah titah bari pamajikan keur riweuh pamajikan keur nyeuseum pamajikan ngagemol budak mah kadenge ceramahna negerhana surga mah lain kudu kitu kudu bijaksana bisi keur capek bisi keur lungse bisi keur ripu bisi keur tunuh tong tutah titah cokotnya da bisa tuh ieu mah pamajikan keur ngage cicing kalau da ieu mah pangajian teh ngadu domba aing mah ieu mah pamajikan keur nyeuseum budak di gemol kadenge mah kopi kumaha ceuk ibu da eta ustad nu peuting aing mah rada gelo pisan ngomongna ngagugu ka dapur tong terang teh nyieun kopi teh bebeledagan budak pan di dieu nyengsle lol ya irungna ngagubrak lehona crot kocek cek aing cek ibu teh ku aing teuneun na beja tah Pak kopi seruput bener mah mamah ngadenge ceramah nagana jadi patuh heueuh lah sok kumaha maneh aya pas kopi terakhir pangset meureun jeung leueur pan ngajorowok mah nah kopi teh aya pangset jeung leueur ganeng kopi anyar kunaon salaki di endrin ibu teu rido dititah ku salaki dalam posisi keur repot matak lalaki nu bijaksana tong tutah titah nalika salak pamajikan keur riweuh nya cek urang ge isu ke pasea aduh darengeun tah si eta gulung ku sararea tah sobirin qanitin patuh sodikin jalujur nah kudu jujur kikieuan teh lain modal anak lain anak mah ukur bisa mawa lalaki ukur bisa mawa awewe lang kolot mah ngahulang dulur digunukeun euy ladang cabe ladang beas gunukeun heula nah deuk hajat budakna abring-abringan ulin teu modal pan ukur modal cinta nya
mata kieu ka barudak ieu mun polo budak ABG mun aya lalaki nu cinta-cintaan teu percaya bullshit palsu asli tah keur bobogohan jeung anu heueuh geus rumah tangga harga token tititan kumaha gitu tah eta nih eta ibu meureun nu kitu teh aya nu curhat kon itu sodikin sing jalujur nah makin kudu jujur hate kolot bisi teu geunah kikian teh modal kolot background di kitu-kitu 20 juta ku background wungkul padahal ceuk urang ku terpal we jadi eta tah eta kembang di kitu-kitu eta teh menang meuli aduh lebar aing duit di kitu-kitu tuh itu kursi diukan nepi ka subuh nepi ka lecet lebar duit teh ratusan juta dikeluarkeun ku indung jeung ku bapak melaan ka hayang anak da budak ayeuna mah hajat atuh teu digugut teh hayang manehna tukang hias hayang anu pengajian hayang anu dangdut hayang anu bajidor hayang anu aing modal ti anu geus budak ayeuna beda jeung budak baheula hayangna teh nya digugu ku kolot teh digugu keur naon ngabungahkeun anak matak simpulkeun rumah tangga hayang alus sakieu mah wadah warahmah kade tanu kaopat sing alus ka indung sing alus ka bapak sabab indung bapak teu tamat kanyaah leos sakola dianteur beres sakola asupkeun SMP geus SMP dibekelan geus SMA sieun teu boga gawe geus boga gawe sieun teu boga jodoh geus boga jodoh sieun teu boga budak geus boga budak sieun teu boga imah geus boga imah sieun barudak teu soleh geus saroleh sieun keneh aya gering mata kolot mah ngalongokan ka anak tah kolot mah eueuh tungtung nempo ka anak tapi anak mah geus boga salaki boga pamajikan punten aya nu robah kanu jadi kolot sok rasakeun sedengkeun nu kaopat mah birul walidain sing alus ka indung sing alus ka bapak indung nu ngandung bapak nu ngayuga deuk salat deuk zakat deuk saum deuk ibadah haji bebeakan beak dengkak segala rupa rakaat ratusan juta rakaat hampura nyurucud sakecelak cimata indung murag kana pipina salatna sah hajina sah menang pahala menang ngan datang ka Allah nol gede urang nanya Gusti pan abdi salat abdi zakat abdi saum nah eueuh pahalaan kumaha ceuk Allah sakecelak cimata indung meakeun pahala salat maneh mata kekeh sawarga teh di dieu keneh Pak di mana dina karidoan indung tah darenge si teh keneng aya ditu teh ku kolot hararese ditu teh ku kabogoh dararae ku kolot mah nyai ibak engke atuh mama kuat molotot Pak nyai ngomah wadah engke coba ku kabogohna nanti ketemuan bada Isa di makam ya oke. Sing apal jurus ka Allah teh saha di dunya keneh indung bapak baheula ibu keur leutik minta duit ka kolot teu mere kunaon teu boga ayeuna ibu geus kolot boga duit bikeun ka kolot ceurik ibu nama gejeng ceurik indungna bapana geus rup ku padung rap ka lumah katuruban teu beureum ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit ukur tutunggul anu ngajentul di kubur matak lamun deuk hade ka indung bapak ayeuna mung pangeur araya ayeuna mung pangeur aya urang imah gedong ai kolot kenteng nyak celakan eueuh nu menerkeun indung hiji budak 7 nu 7 kapiara ku indung hiji nah budak 7 ngariung teu bisa miara indung nu hiji indung bapak beunghar anak jadi rajana nah ari anak beunghar indung bapak jadi babuna paingan neraka teh dibikeun di dunya keneh ku Allah teh keur saha eta keur jelema nu goreng patut ka indung bapana hirup teu neut paeh teu hos ka handap teu akaran kalau teu sirungan mun buah moal jadi mun pentil moal jadi buah lamun kembang ge ragrag ku engang kunaon sababna aya dosa kanu jadi indung aya dosa kanu jadi bapak ucap tekad lamah nyerina ibu ngalahirkeun aya nu nyeri tibatan ngalahirkeun naon eta hohoakna anak kanu jadi kolot eta nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun anak da eueuh deui ilmu pamungkas iwati alus ka kolot deuk masantren heubeul Quran kabaca hadis kaaji kitab katalar goreng ka kolot kitab teu matak ngarobah eusi hatena Quran teu ngarobah eusi hatena gaplah mubah hareupeun Allah taala nepi ka nyuruhcun cai panon indung ceuk Imam Syafi'i lamun anjeun bener kolot nu salah omat ulah debat sanajan kolot keur salah ieu mah atuh da geus kolot ngariung anak teh panya teu marere duit teh Pak mun pengeur aya bagikeun we arisan ayeuna gitu lamun aya barudak menta warisan bari kolot keur hirup hampura nyang sara kolot katungtung nakeun sawah belah ditu ku si cikal sawah belah dinya ku adina imahna ku bungsuna ari kolot teu di mana otomatis meureun cicing jeung bungsu si bungsu kawin bakal aya ngaganggu sanu ngagangguna tah minantu sedengkeun ngaran kolot peuting teu oleh nyaring beurang marujengja barang dahar loba bersin
geuleuh we menantu tah lalaki di dinya ujianana ka dieu indung ka dieu pamajikan matak lalaki rata-rata begang naon eta ngabatin ceuk pamajikan pindah we ream jeung si emak mah naon keur dahar beberkesan kumaha ceuk indung ulah Asep mah teh deuk jeung saha hayang jeung maneh tah anak mah ka ditu pamajikan ka dieu indung di dinya tekanan mental bakal terjadi keur lalaki matak sing nyara ka lalaki teh sing nyara lamun awewe bubari bahono jeung badagna teh da lamun aya kanyeri teh beledag aja hareupeun umum sia teh awewe mah mun lalaki mah pan asak pamikiran memeh ngomong dipikir heula bisi nyerieun matak lalaki mah jarang anu daek ragrag talak kunaon sababna sieun anak jadi korban mun kaum ieu toh aya masalah saeutik teh mending lelenguhan kaum awewe malah mun boga salah iraha ngaku can nepi ka bubuk nepi ka tulang mah hese ngaku jog bisa baralik jog gitu mun kaum lalaki teu salah ge sok ngaku salah punten mah bapa nu lepat lalaki panjang lakon panjang pemikiran sieun anak jadi korban rumah tangga lalaki mun ieu toh aduh talung lelenguhan leuwih hade jadi randa padahal mah talung kene rumah tangga jeung salaki 10.000 anu ngusahakeun coba jadi randa 5.000 moal datang sorangan tanpa usaha bener Pak matak bisi anu keur bacupit rumah tanggana balik teh dieu geuwat anggap salaki aya tong tuh leuweus kitu Inung aya, bapak aya, ibu bacupit rumah tangga datang ka Inung, kumaha ceuk Inung nyai kunaon maneh balik teh jeung salaki mama hampura abdi keur paseha kumaha ceuk Inung isuk emak deuk nepungan nu jadi minantu deuk naon emak minta hampura atas nama diri maneh kunaon kolot ngarag-rageun darajat hareupeun minantu mung nempo anak awut-awutan rumah tanggana aya kolot mah tah nepi ka kitu coba ibu ngomong ka tetangga kolot geus eueuh bapak geus eueuh pek bacupit rumah tangga ngomong ka tetangga moal balik ibu kunaon maneh euy make jeung init ka dieu urang teh paseha jeung salaki kumaha ceuk tetangga ngeus pegatkeun ustadna ge nungguan maneh nyao aing henteu hararayang teuing jadi nu bobotoh alus iwati inung bapak salian tidinya hampura batur muji aya kahayang sedengkeun kolot muji murni mata kuring tadi rek init ka mana cenah jang maneh kasep disebut otak di mun aya di nu ngahina urang juga bagong juga moal kahina nah teu ngurus teu ngadidik teu nyam teu masantren urang juga nyebut bagong bapak urang ge nu ngurus nu miara nyebutna kasep ka urang otak adu mah lempeng we sapanjang kolot urang nyebut kasep artina kuring kasep mun ceuk urang di juga bagong paduli manehna bikangna tuh cing teh ka pelabuhan ratu cing teh bah doakeun abdi heuh cenah ku abah didoakeun sing hasil ngadoana teh sing hasilnya meureun ayeuna teh dus-dus wae mah meunang atuh tah tak eta teh dus eta teh doa bapak urang lamun nu hajat teh mere lain doa bapak urang teh dijabah nu hajat kurang persiapan matak abdi memungpang meungpeung bapak aya keneh abdi mah sok loba tatanya Pak abdi ka Pelabuhan Ratu hoyong dikintu naon ku abdi tuh meungpeung aya keneh dibere cau kadahar dibere hui kadahar dibere itu kadahar nya keur aya mah nya coba geus eueuh ngirim naon ge ukur ceurik Pak matak mungpang meungpeung pun bapak aya keneh abdi nanya tadi teh hoyong dikitu naon ku abdi wah cenah entong da balik teh bakal subuh keun bae cing teh keun bae bapak baheula ngirim abdi ayeuna meujih abdi mun ngirim ka bapak pun lanceuk nu kantos ka ditu mah terangeun 87 tahun jag-jag keneh ngahwak bapak mau sanggupeun keneh itu cing teh arek cau wah cenah cau ti Pelabuhan Ratu momo teu galede tah punten nu leutik tong diasupkeun cing teh arek bapak wajid aduh mangkaning cenah pare keur mejeurna beukah bapak meresep ka sawah eudek tunggu isuk deuk dibekal wajidna cenah jam 10 deuk suruput jeung cai ente mangkaning geus diomongkeun lamun eueuh aduh tulungan nu hajat teh kumaha cing teh arek bolu bapak eta mah bolu mah keur sore cenah eudeuh jeung teh deuk sapasi deuk satengah hiji cenah hiji bolu naon cenah acarana ieu teh hajat cenah kumplitan we da dinu hajat nyawangsul abdi teh meureun pidatangeun teh kana jam 7 beurang gitu ibu salat subuh teh di rest area we jiga pidatangeun jam 7 pun bapak mah kieu we
cing teh bah nahan teu kulem ka tempona heuh nungguan maneh hariwang lewas pun bapakana mobil ti mana cenah tadi Pelabuhan Ratu mana cenah cirina nah cing teh mah gejeng ciri saban-saban nu geus pengajian boga ciri cing teh naon dus tah dus teh eta teh ciri matak lamun teh dieu teu meunang nah bapak tega abdi dicarekan ku kolot sok urang silih tulungan aya nu jing kupun bapak teh dibongkar horang inang aya wajit aya bolu aya cau aya cing teh atuh Pak bade sate komo gitu sing komplit teh bebas-bebas kayaknya kabeh da maneh mah cenah jadi ustad teh teka tempo di udengna teka tempo di sorbana teka tempo jadi ustadna mata bapak teh cangcaya bisi maneh ngadon ulin gitu teu cing teh Pak abdi mah ceramah cenah anger da bapak can percaya lamun eueuh bukti tah ieu buktina naon dus tah lamun ustad nu di kopeah nu dudang keun bae tong make dus geus baya cirina bajuna ai urang mah eueuh ciri tah mata kikian teh ngarah meunang dus nuhun pabahajat sate acana nuhun nah kudu alus ka indung nah kudu alus ka bapak sabab boro-boro mah sakinah mawadah surga ku Allah dibikeun ridallahu fi ridha walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain ridha Allah gumantung ridha indung bapak murka Allah gumantung murkana indung bapak hadirin simkuring nana ergerhana tabuh 12 sakit nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana paralun anu kasuhun waninggalih nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria labana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang senetik senebaran sari tutup lawang sigotaka billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.